aya Mega, aya Gea, aya Talita. Aduh, barudak tos di dieu, barudak nu di bumi sampurasun, tepang deui sareng Nini Oce. Yeuh, barudak Nini rek ngadongengnya si Beben jeung babaturanana pramuka arek ka Gunung Wayang. Geus dibere peta ku guruna, tah ka dieu nya jalanna. Eta mah si Karsim, embung kadinya mah jauh, urang mah rek ka dieu weh, embung nurutan peta. Kitu mah nya barudak. Ai geus kitu teh si Karsim teh leos jeung babaturanana nu tiluan ka ditu jalan nu sejen. Si Beben ujung nu sejen deui mah nuturkeun peta ka dieu ka kenca ka katuhu. Ai si Karsim, halah geuningan di leuweung ieu mah rusieun. Aduh poek, aduh kumaha atuh nya. Aduh, geus urang balik deui weh, balik deui. Jadi weh capek. Si Beben jeung babaturanna mah geus nepi ka Gunung Wayang. Puji Gusti, aduh meuni sae nya. Waduh itu di handap aya naon katingali cek si Beben teh. Tah barudak jadi urang oge nya sapopoe teh kudu nurut kana dawuhan Gusti. Geuning saur Raja Daud oge kieu nya ku Nini dipangmacahkeun yeuh tina kitab Jabur 118 ayat 24 kieu tah. Pituduh-pituduh Gusti pikaresepeun sadayana lir juru nasehat abdi. Tah barudak Talita, Gea, sareng Mega kedah nurut karena dawuhan Gusti nya. Ieu teh pituduh nya barudak. Ayeuna mah urang jalan-jalan yuk. Ayo barudak di bumi sakitu heula nya. Engke tepang deui sareng Nini Oce dina waktos nu sanes. Dadah.